Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, lujeng tepande sareng simkuring ya di GH2P channel. Aturan kadulur simkuring, kabaraya simkuring, anu di mana ayana, anu di kidul, anu di kaler, anu di kulon, anu di wetan, mugia aya dina kawilujengan sehat walafiat. Mugia aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Sehat sadananya. Karasan ya simkuring seperti biasa. Di simkuring disaranganku wayang barongsai. Iya wayang barongsai salah sawios karyana Bapak Haji Deden Kosasi Sunaria. Saha Bapak Haji Deden Kosasi teh? Ya teh sanes lanceuk simkuring nya putra Abah Ade Kosasi Sunaria almarhum anu nomor 5. Sami anjeuna ngaguar kana padalangannya malihan dalang senior nyata lanceuk simkuring nyata Bapak Haji Deden Kosasi Sunaria terabah ade anu nomor 5. Tadi salah sawios karyana Bapak Haji Deden Kosasi Sunaria wayang barongsai. Rupina mah Kang Haji Deden kainspirasian ku Bapak Muhammad Tandeseng wakos dina acara pertunjukan ulang tahun Imlek paling tanya Imlek. Aya pagelaranana barongsai nya. Ieu panjangna sekitar 1 meter 20 cm. Dirarawisan ku bulu-bulu seperti dina bulu boneka. Sanes bulu hayam sanes. Ya. Aya sahabat moyana karyana Kang Haji Deden Kosasi Sunaria. Janten anjeunna nyontoan ka urang sadayana salaku dalang nonoman atanapi ka dalang-dalang anu neme resep atanapi neme ngulik kana dunia padalangan wayang golek. Ulah bosen-bosen teras nyecok wayang golek teras dugikeun ka tiasana dugikeun ka molotokna sing dugi ka asak sepuh kapungkur mah maka simkuring mah sok teras we dicok sanaos teh aya nabuh oge kamukayaan ayeuna sapertos kieu nya acara diundur-undur malingan dibatalkeun gitu teh ya tapi teu ngirangan rasa semangatna simkuring kesemangatan simkuring oge pun lanceuk Haji Deden kangge teras berkarya tentunya aya cahasa yosna rasa izina contoh Kang Haji. Nah panginten pamiarsa moyanas penasaran kumaha di panggungna ieu wayang dipaenkeunana ku Kang Haji Deden nya. Urang simak urang sadayana nya. Yo aya videona sakedik ieu teh video amatir pina. Urang tinggal nya videona sanes sakedik urang simak. Urang tinggal. Begitu panginten simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.